Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Paslun ari ieu eta hiji pasal. A'darus sholati ari panguduran salat isnani eta aya 2. An-naumu tegesna hiji sare wa nisyanu jeung kadua poho. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutus sholati ari pirang-pirang syaratna salat sama niatun eta aya 8. Toharatul hadasaini tegesna hiji suci tina 2 hadas wa toharatu jeung kaduana suci anin najasati tina najis bisaubi tina pakean wal badani jeung dina badan wal makani jeung tina tempat wasatrul aurati jeung katilu nutupan aurat wastiqbalul kiblati jeung kaopat nyang hareup kiblat waduhulul wakti jeung kalima manjing waktu wal ilmu jeung kagenepna nyaho biparadiyatiha kana pirang-pirang kaparaduana salat wa alla ya'taqida jeung katujuh ulah nekadkeun jalma pardon kana hiji pardu min furudiha tina pirang-pirang kaparaduana salat sunnatan kana sunnah wajatinabul mubtilati jeung kadalapan ngajauhan pirang-pirang anu ngabatalkeun kana salat. Al ahdasu ari pirang-pirang hadas isnani eta aya 2. Asgoru tegesna hiji hadas leutik wa akbaru jeung kadua hadas gede. Pal asgoru maka ari hadas leutik ma eta perkara aujaba anu ngawajibkeun itu perkara al wudu'a kana wudu. Wal akbaru jeung ari hadas gede ma eta perkara aujaba anu ngawajibkeun itu perkara al gusla kana adus. Al auratu ari pirang-pirang aurat arbaun eta aya 4. Auratur rajuli ari auratna lalaki mutlakon kalawan mutlak wal amati jeung auratna amat bis sholati dina salat ma eta perkara baina surrati di antara bujal warukbati jeung tuur wa auratul hurrati jeung ari auratna awewe anu merdeka bis sholati dina jero salat jami'u badaniha eta sakabeh awakna itu awewe anu merdeka ma tegesna perkara siwal wajhi anu salianna beungeut wal kafaini jeung 2 tampah leungeun wa auratul hurrati jeung ari auratna awewe anu merdeka wal amati jeung amat ingdal ajanibi dimungguh jalma atau lalaki anu sejen jami'ul badani eta sakabeh awak wa ingda maharihima jeung ari auratna awewe anu merdeka jeung amat dimungguh mahramna itu awewe anu merdeka jeung amat wan nisa'i jeung dimungguh pirang-pirang awewe ma eta perkara baina surrati di antara bujal warukbati jeung tuur wallahu a'lam bishawab.